saha nu ngalahirkeun budaya? Prabu Siliwangi, Pak. Di mana Prabu Siliwangi? Di Ciamis. Naon ngaran kerajaan anak Pajajaran? Pak Jajaran dina harti deuk pejabat deuk rakyat Pajajaran sajajan. So kurang bongkar budayana di Ciamis, kerajaan anak di Ciamis, patilemanana di Gunung Sancang, tempat nyepina di Gunung Padang daerah Cianjur. Itulah letak wilayah kekuasaan Pajajaran. Tina ngaran wae Prabu Siliwangi, Prabu Raja silih-silih wangi sengit. Jadi raja datang ke rakyat dek nyengitan rakyatna, nyaho pangabutuh rakyat, apal nu susah rakyat, apal bingungna rakyat. Prabu Siliwangi. Ai Prabu Siliwangi boga pakarang. Naon pakarangna? Kujang, Pak. Toong kujang molongona. Di luhur tilu dihanap hiji. Artina aturan ka rakyat mangan hiji-hijina, tapi aturan keur para nu di luhur ayat tiluna. Naon maksudna? Hiji, rakyat lapar kuring pangheulana lapar, rakyat seubeuh kuring pangpandeurina seubeuh, rakyat geuleuh kuring merek deudeuh. Itulah Prabu Siliwangi nu digambarkeun dilalakonkeun dina Kujang.